Aduh, alhamdulillah kareka sabada ya garapan teh nu di leuweung. Ayeuna ka dieu teh teu sorangan ieu sabenerna mah jeung Kang Kiki. Nah, kulila-lila teuing Kang Kiki rek ngirik garapan. Ampun aing mah. Urang mah anu paneuring geus ti heula eta nu ti heula kuat encan aya kailik keneh wae. Ampun. Orang susu sugan ka saung mah teu heula sugan da mena mangka ti heula tadi. Aduh, aing meuning geus ngap-ngapan. Geus pihak sakompan cai. Kang Kiki can katembong keneh wae. Ieu leumpang sakieu lilana sakieu panjangna mun can kailik hulu-huluna acan. Ampun aing mah. Orang susul ka ditu deui sugan nya di saung eueuh keneh wae. Eta jelema cing di mana sih? Ari ngacak sok kitu tah ninggalkeun anu rek mawa. Ampun. Iya, ari jelema asokan so tau sorangan teh hayang eder meureunnan. Ari ngajak sok kitu tah ninggalkeun nu rek mawa. Aing kumaha meureun? Arara aing mah leumpang di saungna cenah keneh wae. Aing araba capek ya leumpang we teh nepi-nepi. Yang diuk tah aing batu ya saregel aing cangkeng mun bisa sarencok. Ari jelema mah mun rek ngajak teh ulah traja trojol wae obatan bagong kakarak dileupas. Aing mun diparegal yang geus leumpang sakieu capena, sakieu jauhna teu nongol keneh wae. Abung-abung ti heula mamawa eta, mamawa tas. Apeda jerona timbal buah-buah dipurak sugan di jero leuweung ka ditu tuh. Aing mah sokan curiga wae ka Kang Kiki mah kamari ieu ge, "Hayu urang ka ditu, urang jalan-jalan tempo weh anu rek diajak mah ditinggalkeun." Aing mun nimbal sagede gendang beak kumena sorangan. Tinggalkeun ieu mah. Mangkaning aing teu nyaho dieu di mana ieu. Leuweung pan sakilegana. Aing mah curiga tadi hulu pedal ge. Aya genep siki mah ujung sambal sagede coet. Oh keneh wae leumpang tinggalkeun. Masalah eta caog ge anu sagede leungeun wal teu dipurakeun kitu mah sok antara mikirkeun batur pan. Aing di mana rek minta tulung ka jelema panjauh ka lembur. Aduh. Ampun aing.